Di mana amisna rumah tangga mimiti kajian teu usaha mitoha ngernya gerak tuang sareng bari teu usaha aya 7 tahun anger mau usaha moal gerak tuang moal hayam datang ge jeung nyindiran ka hayam kur titit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu mata kisung teh hayam teh leungit nah dicekekan ku minantuna Pak. Tanya beber gitu kan sabaraha. Berarti kekeh lalaki mah kudu gatel usaha sabab aya pamajikan anu kudu diusahakeun ta eta ngaranna resiko lahir. Pahit peuheur lah dahaseum rumah tangga bakal karampak kusana matak mental sing karua disebut teh sobirin sing karuat sing sarabar nying hareupan rumah tangga. Apaan judulnya ge tarima abdi nikah berarti lain karena geulis mah relatif 30 ka handap geulis 30 ka luhur geus anu ngaran geulis boga budak hiji gumeulis 2 cementil 3 pakusut 4 awut-awutan 5 pudeg awak kabeukaan kasur berhiji deui aku sorangan wawak geuning awakna teh bapak meotan nah kasaredkeun nalakot kana tabang sare teh disiegeung geus sapaku salaki meni gede-gede teuing awak teh kasiegeung ibu leos ngomean awak ka mana senam. Aduh giat geyot ini ada senang itu nah Ustadz apa sok noong saketeung lah ngan direret tuh kuring 2 tahun senam Pak dalain langsing kalau kabuki meber awakna tuh naon sababna tampok nggak senam goyobon comro liliwetan baso